Panu Dewanata emut kana Purwadaksina. Purwa wiwitan Daksina wekasan. Wireh memang ayana di leuweung ieu teh nunggu-nunggu waktu. Ngadagoan mangsa nu utama. Meredih wanci nu mustari. Nyaeta ieu jabang bayi anu kabulen keneh ugun telanana anu teu tiasa teurak pakarang naon bae oge. Manawi ku jalan ieu Widura kaula Raka Prabu sugan ku jalan ieu Kakang Semar kulan manawi sareng manawi minta doana we eta gajah terek dipancing ku kaula cenah datang ka hareupeun kaula malahan dek ditembak heula sugan we ngaliwat ka hareupeun ieu jabang bayi minta supaya dipangbedeakeun supaya ieu budak kaluar anu susunul wae ti jero meureun hayang kaluar teu pinodamal atuh nun coba minta supaya tina waktu ayeuna bantukeun namprakeun leungeunkeun sajeng katuhu Kakang Semar. Manawi sareng manawi mangga dibantos doa ku jisib abdi di belah mana Batari Durga tingali gara palih ditu gara tingali ayo pada lumba. Mudah-mudahane Gusti Prabu sing kengeng gajah teh sini eta priyogi etanana abdi teh gadingna kaya kecerek. Nya. Ada. Nya. Lain naik kuring mah keur coe samal gading teh teh. Dawalaah, teh dawalaah, teh naonana. Lajeng wae ieu Panu Dewanata mentangkeun panah dilempengkeun ka gajah anu nuju nyuruwuk ti palih kidul. Rasakeun gajah. Kamana siak kurang ajar. Luh, dola. Naon? Bisa ngomong dulu gajah. Ayaku aneh pisan dulu. Nah, Gusti kanehan teh euy. Oh, buah gajah anu ngaji gajah tadinya murnya euy. Teh kamu ngaji gajah mah gede teuing ah. Oh, hayang ngaji sireum aing mah. Oh, alah atawa ngaji jilid. Ieu gajah barang kakenaan ku panah memang teu kere-kere ngareret ka palih wetan yen aya nu ngabedega bari padahal di payuneunana teh nyaeta ieu jabang bayi teh ayeuna mah parantos gugulitikan nawiskeun ieu jabang bayi teh parantos kaayaan gede itu kaayaanana. Lajeng ieu gajah anu kasebat Gajah Sena Malik nyusul ieu jalma anu ngabedeganya teh Panu Dewanata barang ningali ieu gajah aya anu uki-ukian nyata samarukna ieu teh mancing lajeng wae ku ieu gajah dileyak kaayaanana. Bang ajar.
Bapak ya alah itu budak dijejekan ku gajah wing ujang kade atuh lain kade geus silaka deui ya aduh alah tobat teuing eta teh naon mang eta teh orok ulan orok nya teuing naha atuh make ditulah di dinya ye da lain di dinya atuh lain di dinya ruwah awewe teh ngomong teh kitu-kitu teuing heuh alah wujeuing itu kutang narek lesot awewe duh naon deui atuh euy aduh tong boro dewek anu gede kieu iik jelema leutik nada ngiler palang siang Raka Prabu urang mujasmedi we kanu maha asih Widura itu tingali dileyak ku gajah kaula nun tenang aneh bin ajaib ieu buntelan orok anu dileyak ku gajah sena lain pejet malahan kalah ngagedean itu kayaanana ieu gajah sena bakating ku parantos ara lajeng wae disunul ku gadingna pinasti kersahyang dumampara kaayaan ieu buntelna jabang bayi hingga bedah sapisan nyaeta ku tenaga gajah anu sakitu rosana bina siap lilir yang merbangun lilir yang merbangun ya merbangun sadayana anu ningali kenyata Prabu Panudewanata Widura Batari Durga Semar Astajinga Dawala kaget nu taya papadana yen tina eta buntelan anu ngagedean teh yakin bedah kaluar yen salirana hampir sasama sareng ramana kitu kaayaanana kalayan lami-lami digalai deui ku gajah ngagedean anu temahna galungan sareng ieu gajah nyaeta ieu anu kaluar tina buntelan teh putra Panudewanata kaget goneirah kan ningali kaget gunira sapi kisan ningali ingkang samya pebigalan pati ya Widura aduh anak mangkase teu sangka Raka Prabu naha ujug-ujug jadi gede eta ku digalaina ku gajah meureun itu nepi ka kukurentelan kitu gelut jeung gajah cepot lan gajah naon eta ngaranna apaan abdi gini mah tepang atuh urang ngaranna ku abdi gajah termos geus tong ka mana karep wae pot cing tong ka mana karep wae ngomong teh atuh eta mun jangkung gede itu cing kira-kira pingaraneunna saha pot si ait teh cing entong naon margina bisa jadi bangsat ngoad
nya tukang gampang mah kitu da. Widura kaula nun kula urang ngalajoanana terus. Pena stiker sayang dumampara. Ari ieu tilas bungkusna orok teh nyaeta masih keneh nyelap tuang gawing dina gading gajah. Ku ieu gajah dibantingkeun kitu kayaanana. Nyaeta digibegeun ku tarik-tarikna tanaga gajah ieu tilas bungkusna orok teh nyaeta ku melayang di gegana wiyati lajeng disamar ku Batara Narada anu ku melayang di awang-awang. Ari anu jadi marga lantaran pang Narasi Narada lungsur ka jagat raya Pramudita nyaeta pikeun ngajabah hiji jalma anu keur tapa teu aya sanes Sempani Raja Tiwana Keling anu keur menekung kanu Maha Agung Mujabrata Kahyang Mahasukma margi rumah tangga anu parantos sakitu lamina teu acan dipasihan turunan ku kituna tatapa di alas pringgan dingat sala lajeng wae ieu ku Resi Narada buntelan tilas buntelan orok teh dicanak kadinya atuh saparantosna dumugi kanu payuneun tapa digugahkeun sareng sena gugah tina pangtapaanana ieu Sempani lajeng ieu buntelan orok teh dipasihkeun numutkeun dina panjariosan tah ieu cenah kedah dikeuman parantosna dikeuman ieu tilas bungkus orok teh kedah diange ibak nya ku ieu Sempani dikeuman lami-lami leungit ngahiji sareng sai ngajadi cairan lajeng diange ibak ku garwana Sempani oge ku Sempanina nya tidinya engke bakal kagungan turunan anu kakasihna Jayarata kitu numutkeun dina panjariosan aya oge sakaol mah ieu tilas bungkus Nabi mah teh ngawujud jadi jelema nyaeta Jayarata keneh eta mah mana wae anu bari dicanak kitu panjariosan ieu lalampahan. Dora naon nyoon ku tarik-tarikna taraga gajah eta euy buntelan urut orok teh dulu mending ngacleng teuing di mana ragragna borontong gitu lumayan euy keur kenang moal soek wae sugan moal menta wae duit ka aing keur ngomean kenang aduh ampun aing cepot lan tingali anak kaula buligir can di baju-baju acan dulu itu wih mun sagede kitu tali ari-arina pegat euy digadil ku gading eta tingali eta bobogaana namun disarua jeung urang di ari-ari teh dua ai dewek aneh tadi euy nah cing teh tari ari-ari teh ya dua nya pameget aganting tuang putra teh nyakeun antep pelaanan yakin tanagana luar biasa hebat mun nanding kitu sareng tenaga gajah ulan kumaha nyunatanana anu sagede kitu nya euy aduh ampun mun percise sekulanter deui heuh gan abong di leuweung sini percise Tarsan euy Tarsan onaman leuheung dicawet da imah henteu oh aneh nu taya papadana
tadina jabang bayi teh ngadak-ngadak nyaeta kukuna sararekeut itu kayaanana atuh kurang ngeumna oge ieu orok teh gajah dugi ka dibuntang banting nu taya papadana lami-lami ieu gajah katusuk ku kukuna ieu murang kali masing pati tumakaning perlaya ieu gajah sena masing pati tumakaning perlaya nanging aneh nu taya papadana ieu gajah sena anu sakitu gedena teh ngadak-ngadak leungitan palebih ilang tanpa krana itu kaayaan sadayana oge sami kaget ku ayana ieu gajah leungit tina paningali kamana halo agan ulah pot geuning tuang putra teh parantos tiasa sasauran tobat Gusti kitunya anu maha agung ajaib aneh apaan meureun basa urang ngararobol teh da ngadenge urang di jero mah diturutan meureun sok aya kanehankeun cinakna mah bisa ngomong gitulah da prosesna mah meureun lila teh bisa ngomong teh udah di imah bubuhana kasih teh singkat nya aduh ampun alah nya duh tersangka teuing eta teh tuang putra sanes putrana itu tuh Gusti Prabu Panu eta teh muhun duh tersangka teuing sapraptane pun ieu sorat tanpa katinggalan Panu eta anak anjeun gerang-garanan ku anjeun nyaeta Bratasena sabab kula tadi ngaran teh Sena Gajah Sena kalayan tanaga kaula geus marengan manehna ulah kaget lamun manehna eta budak teh gede tanaga bedasna kula aya di manehna Bratasena pingaraneunana aduh Kakang Semar ayana Bratasena geuning uluh alhamdulillah menirang ngawas kitu uluh dulu itu aduh tobat teuing geuningan kalah lumpat kitu kanu bala era pengendana buligir nya ulu tudan sudah nya dulu itu lompatna mun digubah gabehan ulu ampun nyaring itu ulu oh alah ampun kiih lo itu budak aduh ampun kena da budak keneh nya hampuraeun nya lajeng wae ieu Batari Durga anu kalarasan pisan dina waktos ieu teh nyandak hiji lawon kotak-kotak beureum bodas koneng hideung itu kayaanana Gusti Prabu kaula Batari Durga serius ku kaula rek disampeurkeun kade bilih naon-naon nya itu melalaki nen mak wewe moal cing percaya ka kaula ieu kaula gaduh lawon nah lawon sakituna bisa nuruban ya sanajan pikeun nutupan ieu jagat raya Pramudita moal burung katutupan dibukakeun mah ku kaula dina waktu ayeuna dek dibikeun ka eta budak cenah jadi cawetna eta budak
naon etang-etang ulang tarima kaula kasalira Gusti Prabu miwah ka eta murang kalih ieu anu kasebat Sinjang Babintul Aji bade dipasihkeun kaula nun nya atuh mangga we sampeurkeun kumaha kaula nun punten hidap bager punten ieu nyangakeun ieu kangge miningan orat mangga geura piningan ku hidap ieu aku terima cobi ange ka itu atuh nyi ngareupna aing era eta mulus keneh nya eta tepokan budak euy da aing mah geus tutung heeh saja nanti tutung kita sesangaleun deui jeung cara renang jeung dek geus pinuh ku jerawat ya engko sareng sena orat ditutupan nyaeta ieu Raden Bratasena kadeudeeh ieu ti Batari Durga kasep ange ieu anting cu anting dipasihkeun ku kula ieu anting naon ieu teh anting disebutna teh manggis meteng anting manggis meteng ora kapeno gawe tapi muga-muga wae hidup teh sing cara mangu hate sing cara mangu kumaha ti luar hideung ti jelema bodas hidup muga-muga sing jadi jalma anu bersih hate nya cu ora kapeno gawe ta ieu kagegelan ieu geulang ange gulang daun gelang Candra Kirana kasep gulang Candra Kirana leres omat ulah dijual moal duh lamun dibikeun ka dewek euy gulang tuh sabarahaun dulu saminggu aya di dewek mah deuleu da hirupna dewek loba nu nagih aduh Raka Prabu bagja nu taya papadana tak kitu hidup dina waktu ayeuna kula teh berat nyuhun berat nanggung berat narimakeunana kana naon nu paha kasan hidup sabenerna eta gajah teh ngaruksak ieu kalayan nguninggakeun tingali itu tuang Rama cu tuang Rama gara tepangan aden gara tepangan itu tuang heula tuang heula dinu kieu mah teu disuguhan tuang euy duitna wungkul semah kapihatur anom ayeuna geuning mangsana kaluar hidup teh ieu saha ieu abdi ieu bapa aing teh ieu aduh ngaku bapa ka ceuring monyong sanes agan itu tinggal itu datan nirata ngademan datan nirata ngademan ewu pakulingan dana ya pakulingan dana ayana Kakang Semar Bidura kaula nun kula ieu nun teu sangka ieu anak kaula bet ngaluhuran leuwih ti bapana jangkung gede lanceukna mah teu sagede kieu teu pinodama nun itu bulu dadana geus remas geus biji deuleu euy heueuh bulu dodi alah boga pahlawan euy di Astina deuleu pararegel kitu atuh da barang lahir tina buntelan geus digelutkeun jeung gajah anehna teh nya euy lamun dewek baheula teh digelutin jeung paraji heuh lah nya ieu sa tanggung ningakeun hidup ta ieu teh tuang Rama Raja Astina kakasina Prabu Panudewanata ieu sembah kapihatur bapa ngan kitu we nyemahna teh di luhur wungkul teu deku aduh ieu saha siji meneh sopo dedeh anak mangcu ieu Mang Widura ya
ieu mang cepot lan abdi mang dawala anom ieu jisim abdi sieun pun Semar ieu eta teu di baju jelema sarua jeung aing sumuhun lajeng wae ieu Bima Bratasena nyoekeun sinjangna Babintul Aji teh lajeng dipasihkeun ka Semar tah mere tas saeutik teh pake dulu itu bagur dulu lain euy geus berehan sagede kitu teh euy nya geus aya kanya apa ke kanya Pak atau pakai ikat ku abdi his ulah deuleu cu ieu teh samping pusaka dek dipake we ku dewek dilejang eleh ku budak sia geus mere deuleu sia mah iraha geus aya rasa welas asih budak teh deuleu ujang bagja ucu bagja teh ujang bakal mandiri ieu budak teh su disangka teuing saha tadi teh ngaranna teh Bratasena lain ti urang mah nyaeta Bima Bima teu pinodama bagja nu taya papadana nuhun kana naon rupaha kasayan hidup bisa ngarengsekeun pacogregan nyata gajah anu ngamuk ka hiji kaduana negerakeun rasa syukur ka kersana dat Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya ku rahmat sareng pitulungna pun anak ayeuna parantos gelar kalayan ngaran Bratasena atanapi Bima Bayu Putra kukituna mudah-mudahan bae menta doa anak Kakang Semar ieu teh cing jadi jalma anu soleh anu guna pikeun kapentingan negara bangsa katut agama mudah-mudahan cing sapa munut kieu rasa perjatina kanan sieun ti abdi oge atuh bade kaule sieun masihan nami sawios sakira-kirana Raden Putra Bang Ancak nah sia teh ka mana karepe ngomong teh aya kumaha lamun digebug ke sia kunyuk heuh sajabina ti kitu ieu cu kagagelan ieu kagok kau ieu hidup geura ange ku hidup naon ieu kongkorong wih, geuning jiga oray. Tapi no kaset aya teh Kang Kalung naga barang pingaraneunana. Angga geura ange ku hidup cu kadeudeuh kula kanyaah kula. Ieu aku terima. Ujang. Bagja deuleu cu. Parantos gelar deui putra nu kadua deuleu ucu ieu. Nyaeta Raden Bima Raden Bratasena atuh ku kituna rupina ieu lalampahan teh urang cekapkeun dugi ka dieu kemang teu neutik barang sari tutup lawang sigotaka.